ayeuna teh bulan Desembernya. Nya bulan Desember tanggal 1. Nah kumaha kitu? Lain asa terehnya waktu asa karek kamari bulan November. Ayeuna geus Desember deui. Geus mimiti teu balik. Pan heueuh kamari mah bulan November. Ayeuna Desember tanggal 1. Yo, erek ge kieu. Asa kamari bulan Desember. Ayeuna geus Desember deui. Tah kitu maksud urang teh. Tapi bener kan? Nyerelekna waktu tahun ka tahun teh teu karasa enak. Nya bener. Sirining urang teh betah hirup di dunia. Nya bener. Cacakan dibere hirup sangsara ge betah we hirup di dunia teh. Komo lamun dibere loba duitnya. Bener pisan. Ngan jigana ieu mah nya ku situasi jiga kieu mah lamun urang ngiri duit Pajero bakal tereh lunas. Da geuning tahun ka tahun teh teu karasa ayeuna mah. Ari didinya ari ngahayal teh sok tara make figura. Hirup keur sangsara kieu der erek nyeri duit mobil Pajero. Nu puguh mah ye lain tereh lunas, tapi tereh liurna jual tangga. Kalem atuh kalem, kan cek urang oge lamun, da ngalamun mah gratis ieu. Dik ayeuna mah urang rek nanya, lamun ieu mah nya ditakdirkeun misalkeun urang boga duit 500 juta. Cik di dinya ek meuli naon? Nya urang mah nu kahiji nya erek meuli imah heula. Tah mun aya sesana urang mah erek meuli mobil di cash, meh teu kudu kredit. Di dinya ge sarua meureun kitu. Enteu urang mah moal kitu. Terus erek dibelikeun naon atuh? Lamun boga duit 500 juta. Urang mah mun boga duit 500 juta, kahiji rek disumbangkeun ka pasantren 100 juta. Terus benyeun masjid cukuplah 200 juta. Tah nu katilu we dibagikeun ka anak yatim 200 juta. Atuh beak duit 500 juta teh. Emang didinya teh hayang jika urang meuli imah, meuli mobil. Nya lamun hayang meuli imah jeung mobil mah kari ngalamun deui we atuh. Kan cek urang oge ngalamun mah gratis. Tah ngobrol we jeung urang tah ngobrol.